nuhun nuhun tak kitu atuh. Aduh alhamdulillah aing mah menang duit kieu ai ceramah di Jatiluhur mata Kang Haris ge bisa kitu teh sebenarnya mah aya doa indung aya doa bapak kuring ge aya doa indung aya doa bapak. Jadi Om Jen deuk eureun akang embung teu rido hate teu. Gua Om Jen iya Om Jen teh ah iya Om Jen itu tuh tong pahili iya tak urang ngora didoakeun cenah Om Jen cenah sing jadi bupati ka urang. Nah dasar-darasan mah beungeut teh alus urang jeung Om Jen ge tak ieu mah bener mah sing sehat mah nya tong nangis sok jajankeun sing seep ayeuna sing sehat sing cager ujangnya kasep sing menang jodoh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal karek jam 3 saparapat tapi nemalan jiga nu hudang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira terido mantong sampurasun. Bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun pigura piguru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri, hormatkeun sim kuring, guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak camat, kades kadus, RW RT, BPD lebe tur LPMD. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan alias pangajian. Ari sabenerna pangajian tawa pangaosan sabenerna hayang naon. Nah jiga nu eueuh kahayang sabenerna pangaosan sabenerna hayang naon. Nya cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangaosan hayang menang ilmu kuring yakin ibu teh geus ilmuwan. Di dieu aya ustad, di dieu aya kiai, di dieu aya santri, di dieu aya MUI, tangtu we majelis teh haneut ku sararea piraku ibu teu ilmuwan. Da ku kuring lamun ibu ditanya pasti bakal bisa ngajawab, ibu ai ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Ai popolotot ka salaki dosa. Geus nyahoeun, ai pedit ku harta dosa. Panasan ku milik batur dosa. Ngogogoreng batur dosa. Mukakeun ai batur dosa. Tah eta teh ilmu naha atuh imeh teu eureun. Tah simpulkeun ku urang teu sakabeh jelema boga ilmu apal kana gawena. Mata ulah wakaserab ku jelema nu baroga ilmu nu kudu dipikaserab mah tah gawe tina eta ilmu. Komo nu boga ilmu ngadon pasea atuh rakyat teh deuk nuturkeun nu mana. Tah matak nu ngaran ilmu teh geura cicingkeun hiji dina jasad, dua dina hate, tilu dina rasa, kaopat dina wujud.
Lamun ilmu dina jasad ngaranna dina sirah eta meunang ngapalkeun. Lamun ilmu karek dina sirah mata ketek kana bibir akhirna diomong-omong jadi beja dibeja-beja dipigawe mah acan. Matak loba jelema nerangkeun bab zakat apakah si eta zakat geuning henteu. Loba jelema ngadalil bab sodakoh tapi nah yatim diantep heueuh bibir ngomong sodakoh tapi hate can ancrug kana sodakoh ta eta teh karek disebut ilmu ajug nya dalil tanpa gawe. Weh. Tah lamun ilmu karek samet dina sirah ngaranna ngapalkeun. Ngaran-ngaran jelema karek ngapalkeun bakal asa aing panghebatna, asa aing pangalusna, asa aing pangbenerna. Nu akhirna jelema karek boga ilmu dina sirahna kadituna teh babadug. Ateul tanuk hayang diadu. Padahal eueuh ilmu adukeuneun da ilmu mah pigawe. Ragrageun atuh ilmu teh kana hate. Tah lamun ilmu geus dina hate maka manusia bakal al haya'u minal iman, era bagian tina iman. Ilmu geus cicing na hate mah bakal loba ka era. Era gedong sigrong tapi eueuh nu nganjang. Sawah lega tapi yatim diarantep, duit boga tapi naha miskin diantep. Kadang-kadang urang teh pendapatan naker tapi naha nu sangsara teu kabela. Tah sing arera ku ilmu sorangan. Pan ibu ge kudu era kana bab tahajud teh apal bab tahajud nya tapi da ditempot tina kiceup kieu mah kiceup baru ki hees tuh nyaho bab tahajud mah ngan eta palebah heesna arapal bab infak jeung sedekah mah ngan eta palebah barang bere ka fakir miskinna. Matak ilmu teh lain ukur dina sirah, ilmu lain sabatas dina bibir, tapi ilmu teh cicingkeun dina jero hate sehingga jelema nu boga ilmu bakal era ku ilmuna. Matak sing baroga era lamun jelema nu boga ilmu masih keneh ngagugulung pipaseaeun ilmu nu mana nu ngajarkeun kudu pasea. Aduh arasup kana hate beda ungut-ungutan tuh. Gedong boga tapi eueuh nu nganjang naha da batur teh lain hayang ku gedongna ngan eta hayang nempo jelema nu boga gedong. Ieu mah gedong badag eueuh nu nganjang tempo we nu bogana haseum pamatuk kitu. Matak sanajan imahna butut tapi katempo someah daredeh alus budi hade basa tahapunten eta tah sanajan hirupna sangsara imahna butut bakal loba nu nganjang naha beungeut dipasang marahman. Gedong badag eueuh nu nganjang beungeut haseum pamatuk jiga nu loba hutang. Bener ya? Sing arera apa? Nana gerhana jadi ustad jadi penceramah daerah. Nama jeung era sok sieun omongan alus tapi goreng kalakuan. Sadengkeun ari ngaran ajengan nya dalil tabasumuka bil wajhika sedekah. Seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah. Matak teu meunang ajengan mah haseum beungeut ngewa. Ieu mah datang teh hayang diugung-ugung disanjung-sanjung beungeut dikitukeun nanaonana isia. Apan tabasumuka bil wajhika sedekah seuri anjeun kadulur anjeun adalah sedekah. Ngeunah ibu lamun lalajo ajengan nu someah dareh deh alus budi hade basa punten kalangkung bapa ngiring calik hapunten abdi bade kapayun geunah teu lalajo ustad gitu. Heuh saha eta? Acicing. Tuh matak hakikat ilmu teh punten lamun karek dina sirah can asup kana hate ulah waka jumawa ku ilmu eta. Di dieu loba santri, loba kiai, loba ustad, loba ajengan heupe tuluikeun maca kitab sing ribuan kitab katalar, hadis sing kaaji, Quran sing kabaca ngan tanya hate. Mun hate ngewa keneh ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, tagogeun kitab nu mana ka kuring saayat, ieu mah saayat. Tagogeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Bener ibu sholawat dibaraca tapi jeung tatangga teu akur asal lieur tuh matak asupkeun kana hate saenggeus ilmu cicingna hate maka bakal muncul sifat rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang sehingga jelema nu boga ilmu bakal ngarasakeun kasusah batur bakal ngarasakeun ka nyeri batur bakal ngarasakeun nalangsa batur sabab batur dianggap awakna. Batur yatim, kumaha lamun yatim teh anak aing, batur susah kumaha lamun nu susah teh diwa aing, batur teu boga imah kumaha lamun teu boga imah teh diri aing. Tah mata kal jasadul wahid, umat Islam teh kudu seperti hiji awak. Panepi ka ayeuna acan. Malah aya nu teu boga ka era, nu beunghar menang BLT. Pan eta teh teu hideng kitu peta teh. Gedong boga, sawah boga, duit boga, ai kena BLT kokoro teu lieur. Apan jelema beunghar mah kudu mere lain kudu hayang dibere. Ieu mah loba keneh zaman ayeuna jelema beunghar meunang BLT. Yey.
amit-amit eueuh ka era ku beungharna belaan salaki dianggap ojek online kongkorong ngadak-ngadak dibuka gelang ngadak-ngadak api-api teu boga datang bantuan ke nu miskin ngaraku jadi jelema miskin datang bantuan ke pedagang kecil ngaku jadi pedagang kecil sugan we Prabowo ngocorkeun bantuan ke nu gelo sugan we atuh ngaraku jelema edan sing arera nu beunghar mah kudu mere lain dibere matak lamun dina riungan ieu jamaah aya nu beunghar menang BLT ulah punung ulah beli balik ti dieu bebeja ka salaki Pak bener pisan omonganna gerhana urang teh duit boga sawah boga dahar ge 3 kali baju ge gonta-ganti tapi menang BLT Pak urang bikeun ka fakir ka miskin tah eta beunghar nu sabenerna ngan hampura ibu di dieu ungeuk ngan datang ka imah bakal aya nu nyarek salaki ibu menang naon dia ceramah na gerhana urang teh pan menang BLT urang bagikeun ka fakir miskin kumaha ceuk salaki tong didenge ustaz rada gelo kitu jadi anger bakal aya musuh saha musuh nu jauh lain musuh nu jauh tah musuh nu paling deket mah nu deket jeung awak urang bahkan eueuh salaki tapi aya musuh di mana na awak urang sorangan nya rasa pake lamun jelema ilmu na geus cicing dina rasa maka deket sakedeung deui jadi wujud ilmu teh jadi ngawujud wujud ibu jeung wujud kuring pan sarua ti Gusti Allah ngan fungsina mah bakal beda lamun ilmu geus ngawujud dina panon moal ngarendahkeun batur lamun ilmu geus ngawujud dina ceuli moal resep kana gosip lamun ilmu geus ngawujud dina bibir moal ngagogoreng batur lamun ilmu geus ngawujud dina suku moal ngalengkah salah lamun ilmu ngawujud dina hate bakal nyacas bodas moal panasan ieu mah ilmu boga grasok tapi ruwet hate batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber atau batur meuli mobil modar harita keneh capek hirup disiksa lain ku Allah tapi hirup disiksa ku kahayang diri sorangan matak jelema nu alus hampura jelema innallaha ma'ana ilmuna geus cicing dina diri na Allah geus tumetep geus babarengan geus sasarengan geus layeut jeung dirina matak naon wae kajadian teu kudu rieur sangsara tinggal sabar beunghar tinggal bager ya bu kulit hideung teu kudu di glowing payu enggeus ieu mah ari beungeut di glowing ai punuk renge capek hirup kitu innallaha ma'ana hirup kudu bareng jeung Allah bapa salat kuring nanya salat bapa nah jeung Allah cantang tuh da loba keneh jelema salat lain jeung Allah bubar salat teh melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti salat kitu mah lain jeung Allah jeung naon jeung ria ngaranna da ieu ge pengajian cantang tu jeung Allah asli isuk ngayakeun deui pangaosan Kang Haris ngayakeun deui isukan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ribuan jiga ayeuna tah geus kajawab Pak berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok sok kepikiran ayeuna kuring na gerhana ceramah na jeung Allah ulah bara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus awak pengajian hate suudon kitu pan ieu teh keur bab hatena rudet wae lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku bapa berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi tujuanana adalah duit mata kuring mah datang ka dieu demi Allah lain deuk neangan duit saban-saban ceramah kuring teu neangan duit tapi balik meunang padahal neangan mah henteu sadiberena we abdi atuh ceuk Kang Haris teh pun lanceuk kumaha lamun teu dibere da geus atuh kumaha can lamun hiji waktu di ulam ceramah tuluy teu dibayar ridho lillahi taala demi Allah tah catet ku ibu make sumpah demi Allah ngan kudu umum son tong dibayar tuangeun tong dibayar background tong dibayar hadroh tong dibayar abdi asup golongan nu teu dibayar ridho lillahi taala ieu mah son dibayar urang henteu pan urang teh Indonesia tempo Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi abdi mah lain hayang dibayar menta adil aduh tuh cek nu tengah rada gelo ngan tujuan lain bayaran demi Allah tah matak ieu teh nu hadir ka dieu teh kabeh ge palsu Pak ibu palsu golis heueuh parfum dipake wedak di blush on ongkoh kabita kuring teu nah kuring teu kabita punten Bapak Kapolsek punten Bapak TNI ieu mah kepalsuan
Dan nu asli nama lain nu ieu, nu mana? Nu di imah wayah kieu. Daster merengkel, kameja ngalek-lek soat, huak hiak bau kelek. Asli nama. Bapak TNI asli palsu, palsu. Gagah gaya di dieu mah, coba di imah di hoak ku pamajikan ge murungkut. Tuh geuning urang teu keur melaan alam kepalsuan, Pak. Bener. Nu beunghar asli palsu, ku perkiraan mah palsu. Imah hiji hayang 2 sertifikat kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun, melaan kepalsuan nepi ka jangar sirah. Imah 2 mobil 2 taong eusi sirah, ngebul tiap bulan setoran wungkul. Matak jelema nu asli teh nu mana atuh? Nu hirupna jeung Allah, bareng jeung Allah, layeut jeung Gusti. Matak hirup tong legeg, ukur disebut. Nana gerhana disebut ustad kiai ajengan horoream, Pak. Nama gejeng hoream sieun teu akur jeung gawe. Hanas disebut ustad pagawean geuleuh ka batur ujit ka batur cua ka batur, nah kudu kitu ari ustad. Da ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud, geura sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman bareuh. Sampean ladang tahajud, lamun mah di Jatiluhur aya nu bareuh eta ustad, tong akuanan tahajud eta mah asam urat, geuwat bawa ka Kang Haris, cenah dioprek ku Kang Haris. Ukur sesebutan hirup teh. Bener? Di luhur pejabat cek saha pejabat, cek rakyat, bata tong lalegeg jadi pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat mah teu butuh janji, rakyat mah butuh bukti, rakyat mah teu butuh waos nyorostos, nu penting mah aya buktos. Ulah paribasa demi rakyat, wadul sia. Manehna mah berobat ke Singapura padahal mah pira batuk, hayang ulin meureun. Coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit, paribasa eueuh ruangan, nya ka mana ruangan, kadah nu datangna jelema sangsara meureun euy. Ternyata jadi pejabat teh pamereti rakyat, mata geus jadi pejabat kade tong sok mopohokeun ka rakyat. Cicing muridna bapak aing kalem. Tuh. Bener Pak. Sardil atuh da. Dina politik teh kalah kajiga ngadorong mobil mogok hirupna teh. Rakyat kita ngadorong manehna jadi supir, geus leos mobilna dadah ka rakyat. Asa kitu-kitu teuing hirup teh. Tuh tempo Allah nyiptakeun bagong, Allah nyiptakeun orai, Allah nyiptakeun monyet, da eueuh monyet ngarusak leuweung. Eueuh bagong ngarusak leuweung, eueuh orai ngarusak leuweung, Pak eueuh. Sieun-sieunna bapakku bagong, haram lamun didahar. Nyaho kabeh ge nganaha sifat bagong bet ayana awak urang. Nyuluduk we hirupna teh. Digana ku ceramah ge wah karabut nepi ka akar-akar. Ya. Leuweung rusak ku bagong lain Pak, ku jelema matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong sia. Bae da urang mah cek KDM kitu we. Jadi lamun aya protes tong ka urang ka ditu. Longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, eta teh monyet lain, ku bagong lain, ku orai lain, tah ku leungeun-leungeun manusia, wujudna manusia, jasna mahal, sapatuna mahal, dasina mahal, jabatan luhur, tapi pagawean ngaruksak, bagong. Aduh, ampun teh ieu ge ibu, kadang-kadang mah sieun ku orai, tapi orai ayana awak ibu. Pan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai, nya. Orai mah setahun sekali ngejepat ganti kulitna ngan ngaran anggar orai. Heueuh pan pengajian urang mah ukur dinya ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti majelis, hate ganti henteu atuh naon beda jeung bebengok orai. Pan genah ceramah di dieu mah disebut orai teh seserian. Orai ganti kulit teu ganti ngaran. Urang oge punten Pak pangaosan teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti masjid, ganti ustad, ganti penceramah, ganti tukang kiroat, hate ganti henteu, nurudet anger, nu goreng jeung dulur anger, nu pasea jeung tetangga anger, ngomongkeun batur anger, pedit anger. Nuhun. Tah kitu atuh. Aduh. Alhamdulillah aing mah meunang duit. Kieu ai ceramah di Jatiluhur teh naon jeung ramprak deui. Nuhun Kang Haris sing saya selamat lahir batin dunia akhirat.
artos nutos disanggakeun ka simkuring sing enggal digentosan ku Allah berlipat ganda. Dengan saur bapak-bapak nu dihareup teh cenah abdi teh doakeun punten abdi mah ngadoakan nu mere. Ai teu marere masuk we ngadoa sorangan. Tuh matak nu ngaran kahirupan teh urang teh entong legek ku disebut nya nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana harta aya beakna nanagerhana nyarane kana pira tenang aya redupna matak nyarane mah hayu urang ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna ibu nyarane ka salaki aya maot coba salaki maot nyarane teuing ka salaki kuat salaki maot teh ulah dikubur jebleh luhureun kuburan bapak abdi bade jeung saha tanpa bapak abdi teh hampa wadul awewe kitu patut mah tah maka jeung nyebut teh leuwih hade dikubur we jeung bapak babarengan ai Kang Haris dulur kuring sobat kuring lanceuk kuring nyaahan teuing tong kitu geulis anggur istighfar lebay teuing papatah kitu datang ieu mah keur kitu we bapak abdi teh leuwih hade dikubur we bareng jeung bapak dijejak ku aing bujurna juk deuk milu mah gandeng ka ditu cuplus ka jero kubur ruang ku lebe rarowesan deui Pak tungguan ke 100 poe eta nu rek milu ka jero kubur beger deui matak ieu aduh sigar dewadul sia matak manusia mah teu cicing dina hiji darajat Pak matak kahirupan teh ukur di matak ngaji matong luhur-luhur teuing ulah nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri entong ngajul bentang ku asiwung moal nepi ngajul bentang ku asiwung gersok bentang di luhur diajul ku asiwung ku sirung da moal nepi nyiduh ka langit lamokot kana diri ternyata apa nu ngaran hirup teh ulah ngajugjug nu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana na urang keneh Pak dina awak urang keneh hirup teh kudu sok odok atuh ngarasa kalian ngadoakeun bejaan batur aduh aya ku genah ieu urang mentanya he cicing heula di dinya 2 jam cicing we kalau engke dibere tenang sok diuk di dinya tah bisi di luhur tah sok di dinya tah diuk tah lebar kursi teh dipake mah tah kitu anggap we aya penceramah 2 lah apan filosofi bapak aing mah kieu lamun nyuguhan ulah kanu seubeuh tapi nyuguhan mah kudu kanu lapar ta eta dina meja disuguhan diarantep dasar reubeuh coba bikin ka tukang samenit beak nah panu tukang malah lapar kitu tah cek bapak aing mah tuh pan Kang Abe jug mikeun gitu aduh areraeun aduh ampun ya pikasirian wungkul hirup tuh mata ulah ngajul bentang ku asiwung moal nepi nyeduh ka langit ge bisi lamokot kana diri korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana bapak ngewa ka Firaun ngewa tatangga lain wawuh henteu tah nu kudu dipikang ngewa mah lain Firaun nu di Mesir da geus jadi mumi tah pikang ngewa mah sifat Firaun nu aya dina awak bapak sifat Firaun sombong tanya osok sombong osok geuning kata Firaun dilegleg kartos teh geuloh ka Firaun rujit ka Firaun Firaun nu mana nu di Mesir nah hama kejeung geuloh ka Firaun ngahalangan Nabi Musa pokona rujit ka si Firaun teh tapi nah sombong nebat aya di urang geuloh kana wujud Firaun ari sifat aya di urang geuning urang teh ngajugjug teuing nu jauh nu deukeut hese ka kore bener geuloh aing mah ka Abu Lahab nu mana wawuh henteu tatangga lain teu nyaho nama kejeung geuloh tah kudu geuleum mah sifat Abu Lahab geus ayana awak urang naon sifat Abu Lahab ngadu domba hareupeun ibu ngomongkeun batur ibu ingkah ibu jadi sasaran diomongkeun ku si eta geuning Abu Lahab teh loba bener ya korun geuleum aing mah kasih korun nah cenah mah jeung geuleum musuh Islam ternyata geuning di urang ge yatim diantep miskin diantep eta teh loba jelema beunghar jadi korun nah pedit barang bere geuning geuleuh kasih korun tapi korun ayana awak matak ulah sok ngajugjug nu jauh nyawang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana nu sabenerna awak urang teh ukur disebut batur bener ibu matak ilmu nu ngaran hirup baca ikro teh baca naon ukur dibaca bismi rabbikal ladzi khalaq
gera baca kalayan nyebut asma kami kholak nu diciptakeun ku kami sok baraca nu diciptakeun ku Allah baca anjing baca ku asma Allah ulah dibaca ku geuleuh ulah dibaca ku rujit ulah dibaca ku nafsu lamun bapak maca anjing ku nafsu bakal hayang mosprit bakal hayang maihan bakal hayang maledog tapi baca ku asma Allah kunaon Allah nyiptakeun anjing sangkan manusia nyokot pelajaran tina sakadang anjing mana pelajaranana heug kukuring dibuka sanajis najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantel awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur lain wel pan ibu nusok itu anjing najis na mugoladoh tuh naik deui sok buru naik deui oh iya calon dewan masa depan rek nyalon dewan mah wah nyalon iya bagian kampanye nya oh sok tenang genah euy tuh geus merekis ya mah bagikeun yeuh ibu nu ceramahna atuh yeuh aduh sanajis-najisna anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tah nu hese dikumah mah najis bibir urang mun geus nyerikeun batur lautan nu sakitu legana beakeun caina geura seuseuh ka nyeri batur nepi ka kiamat moal pernah aya eureuna matak bibir teh tong sok ngaledek batur tong ngahina batur ku perkara nu katempo da nu katempo mah sok ibu nyimpulkeun kuring aya merek tu ustadeun eueuh kopeah henteu udeng henteu matak paingan datang ka ditu nu ngarawel mah nu hayang nyiwit mah bieu teh pas leumpang ge pan wel nu assalamualaikum dalamun kuring di udeng di gamis mah yakin moal teu wilujeng sumping al mukarrom kitu jiga nama da ka urang mah wel bieu ge pan dijemput di jalan di kaluar tol nanyakeun heula abdi teh ka urang ditu cing teh palih mana bomina Kang Haris aya pangaosan cenah nya sing teh saha ustadna ngana gerhana kalem we cenah bakal telat ustad eta bari ka dewek teh euy aduh pedah urang teh dijubah beureunya bapak perlu nanya nah atuh pakaian teh meuni kitu ulah nyebut meuni eta menu katempo sabab ulah boga filosofi hirup pak naon filosofina nu dipake ulah leuwih mulia batan gawe na teu era tiung denai baju denai HP Oppo aya kana hutang poho utamakan mah hutang lain tiung nu alus baju nu alus aya hutang ka tetangga tara dibayar kecok nu dipake ulah leuwih mulia batan nu digawe matak nu ngaran hirup mah ana legeg-legeg teuing baju mah asal nutupan orat we baju alus ge cantang tu hatena alus baju goreng cantang tu hatena goreng matak manusia tong sok lalajo baju nu bangsat duit nagara ge baju nama aralus pek teh garong gelo teh geuning matak lamun Prabowo teu sanggup meresan korupsi bapak aing teu sanggup meresan korupsi tuluy deui bupati Jatiluhur Om Jen teu sanggup meresan korupsi monor bikeun ka dieu wanian ya Pak mun Prabowo teu sanggup meresan korupsi mun bapak aing teu sanggup meresan korupsi mun deui aduh aya ku geunah can beak mah tuluy we da moal beak sakali pengobatan tuluy ya tuluy kala sakuan deui aya acan da ibu mah nempona duitna ieu teh cantang tuh jadi nu urang balik ti dieu panggih jeung hansip teu udud tad cenah rokok bikeun balik ti dieu panggih jeung budak yatim bikeun kitu urang mah cantang tuh meunang sakumaha cantang tuh ngan da sugan we teu panggih jeung yatim jeung miskin sugan matak urang marek balik teh kewe jam 1 peuting arah teu panggih jeung jelema mun Prabowo teu sanggup peresan korupsi mun bapak aing teu sanggup peresan korupsi mun Bupati Purwakarta Om Jen teu sanggup peresan korupsi monor bikeun ka dieu ieu deuk diangkat jadi algojo entong ku bapak meresan korupsi mah tah ku ieu we Pak sapoe beres Pak asli naha hukuman rakyat tempo ngeri Pak nu maling hayam beak kuntuna didagor pantokna diduruk awakna nu maling hayam cing bu ngomong tong keeng nu maling duit negara dek di kumaha sok buru ngomong nu maling nu korupsi dek di kumaha sayangi aing mah kaduhung nanya nu korupsi dek di kumaha disayangi
Geus maneh mah geus tong jadi algojo moal kapake. Ibu, bu, nu maling duit negara dan kumaha? Paehan, sok sing tarik ngomong sok. Da keung aing teh gigian teh. Dek dipaehan, bu, dek kumaha? Ditaranjangan, bu, dek dipalidkeun, bu, parabkeun ka buaya, bu, sunatan deui, bu. Tempo Pak hukuman rakyat bakal terjadi mata lamun ieu jadi pemimpin nu korupsi sapoe peak ku aing mah tah. Moal teu sararieun pejabat nu maling duit negara teh pikeun we ku rakyat pek kitu rakyat hayang dikumaha teh jelema eta moal teu disiksi ku si ibu eta. Mata deui nya heuh tah kitu atuh. Papan rek ti urang. Baik milik ya atuh ceramah ya. 4 kali aduh geus pinu euy. Can dibuka. Aing mah asa genah pangulem ti Jatiluhur hayang kieu tuluy ah. MCLS da kieu syaratna nya mun hayang gede milik pentah heula doa indung Bapak. Abdi mah tiap deuk ini cing teh Pak doakeun abdi rek ka mana maneh ka Jatiluhur ka mana ke cing teh Kakang Haris anu sok aya pengobatan alternatif. Heuh cenah salam baktos ti apa keur Kakang Haris tadi teh. Didoakeun cenah ku apa maneh sing gede milik tempo ceramah karek sakieu. Atuh ieu son jeung MC da eta deuk gawena tara menta heula doa ka kolot. Matak ngangin we teh tadinya. Mata Kang Haris ge bisa kitu teh sebenarnya mah aya doa indung, aya doa Bapak, kuring ge aya doa indung, aya doa Bapak. Tah ieu mah punten loba dosa jeung gitu. Sok Bu. Tak ieu alam kahirupan ieu teh dibaca, ku kuring teh dibaca aya Bapak TNI, aya Bapak polisi, Bapak Dewan aya. Ti partai mana? Gerindra. Oh sanes, tapi dedegan dedeg Dewan gitu. Oh, iya meureun parentah ti Om Jen. Jadi kumaha maksudna? Deuk nyaingan om bejakeun ku aing tinggali. Jadi Om Jen deuk eureun akang embung teu rido hate teu. Da Om Jen mah ti heula gerek nyalon bupati teh 1 juta ka urang teh. Ieu cicing wae oreham. Oh, ditransfer. Aduh, ampura eta mah lain nanaon. Ngolo eta mah lain heureuy. Di dieu aya Pak Dewan, aya Kang Haris, aya kuring, aya TNI, aya polisi, gerak caricing dina tugas masing-masing ngarah Islam teh maju. Lamun Bapak TNI tugasna tepan ngamankeun nagara bisi aya musuh ti luar jeung ti jero, TNI bagianana. Matak TNI mah weweg-daweg gede sora Ibu. Bapak polisi newakan penjahat, matak Bapak polisi mah dedegan angkat tangan sieun penjahat. Coba lamun polisi kieu angkat tangan. Palebah deuk newak aut tewak eta mah jigana salah negara eta mah nya atuh tulang lentur dijadikeun polisi. Bapak TNI tugasna ngajaga keamanan negara. Titah perang sanggup ka Papua oke. Ka Palestina siap. Tentara coba kuring titah perang sudi nembak piit kitu beunang-beunang tak akang bisa areka Palestina jeung deuk naon cinta Kang kemana Palestina deuk naon perang ngalawan Israel deuk lempang nepi ka dayeuh kolot ge paeh dia Kang bagian TNI eta mah tugas lain bagian kuring matak TNI mah tempo dina upacara bagian nyiapkeun bendera obodo sang saka merah putih orwo rok TNI coba lamun ku lebe da teu rame atuh lamun Bapak polisi mah tugasna teh lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Coba lamun ku lebe bade dikawitan wae teu rame eta nagara atuh Pak. Tah lebe Ustad Kiai motong cicing di tempat eta engke ditungtung Al-Fatihah sidik gawena bener. Coba lamun TNI titah ngadoa paur aing Al-Fatihah moal teh dijekok ku malaikat matak jalma teh kudu cicing dina tugas masing
masih iya nya ge ieu kuring ajengan embung asup ancur kana pamarentah matak cek bapak aing ge bapak aing mah moal pernah ngalibatkeun ustad jeung kiai sabab ustad kiai mah adalah tokoh langit lain tokoh bumi setuju kuring bapak mataknya ge abdi akrab teu sok setara ngampanyekeun ai teu kaharti caricing dina tugasna masih Kang Haris bagian pengobatan Bapak TNI asam urat ka Kang Haris da ka dokter mah mahal ai Kang Haris bisa ngadongeng we komo nu sangsara balangsak mah entong keung ibu sumping ka anjeunna tuh lol deui ceuk aing oge oh da kudu kitu atuh si om jen lah lajo kitu teh ai ka om sehat deui bere duit om tenang aduh geus merekis kieu euy oh dikeprukan teh da ieu tuh darah jelema ngewa engke teh naon ustad kitu sirik teh kitu sia mah kaheti caricing sabab jalma nu sukses teh dipilih Allah om jen jadi bupati dipilih Allah Pak Dedi Mulyadi jadi gubernur dipilih Allah Bapak TNI jadi TNI dipilih Allah kade ulah sok mapohogeun Gusti Allah setelah orang terpilih kaasupna gerhana bisa capetang nyarita kieu Pak jamaah nepi ka naker tong legeg dan nu boga jasa mah Kang Haris sagedeung deui nyoloyong deui sagedeung deui nu boga jasa mah Kang Haris ieu teh hiji anjeunna ngulem kuring dina raraga ekahan kuring hadir ka dieu teh heunuhun ka Kang Haris parantos ngulem kuring atuh kadua nu gede jasa teh jamaah Kang Haris ngulem jamaah eueuh narek mocobrot jeung temok nya matak nu berharga geuning ibu nu berharga teh bu matak sim kuring manganuhunkeun ka ibu nuhun ti tadi tos cicing di dieu geus hampir sajam 2 jam nepi ka eueuh kacangkeul heunuhun sing jantan kahadean ari keur kuring mah cantang tu jadi kahadean hiji diulem 2 dibayar pan ieu mah eueuh penonton bayaran jadi nu ikhlas mah geuning nu lalajo ceuk bener mata kuat tasimu bihablillahi jami'a gerak caricing dina tugas masing-masing ngarah ka tempo kuatna Islam kuatna bangsa Indonesia ngan dakwahna kolot baheula berbeda aya lewat budaya kolot maliwatan kaca pisuling matak meuje di rumah dinas Bupati Purwakarta maning mun kuring datang teh oleh jentrang jenut tong ngewa da kacapi teh 20 kawatna sifat wajib Allah teh 20 diwujudkeun dina kacapi nadana teh 5 daminatila di dunya teh beda-beda kusabab beda-beda jentrengkeun ku ahlina tong sok pasea bener tuh pan kolot baheula mah dinyanyikeun ngapalkeun teh wujud kidamba komuhol pang tung ting demba mbok patung ting demba mbok patung ting demba mbah boba boba mbah bo mboba pang pang demba patung ting demba mbok patung ting demba mbok patung ting demba pak patung ting demba mbah boba boba mbah bo mboba mbah bah tah hadroh mata lunggulem ieu bibir hiji dahar ukur sapiring coba ngulem hadroh ibu haban we latihan nu nabeuh eueuh menang sesenian menang bubudayaan menang pek tong ngewa karena budaya sabab akar permasalahan hirup manusia tina budaya tuh gerak toong wayang Pak Semar kuncungna 720 Semar teh kuncungna 540 Semar teh kuncungna 630 Semar teh kuncungna 810 Semar teh kuncungna 270 naon eta 27 salapan naon 72 salapan naon 8 hiji salapan naon 3 genep salapan naon 54 salapan dina sirah Semar aya 80 salapan matak lalajoan Semar nyaahan asihan dedehan matak pada Mulyadi deuk nyalon jadi gubernur nyieun kuncung dina dieu teu diikat ku kuncung naon maksudna deuk cicing dina 80 salapan nyaah asi dedeh asa kampura bapak ai tah ieu oge ieu teh nembungkeun kuncung gitu ai Kang Haris mah panresepna gondrong bae
Nah, rambut gondrong bukan pembohong. Hareupeun Allah lebih mulia buuk gondrong bari hate lain pembohong daripada rapih tapi bangsat duit negara. Tuh, deui cek urang oge. Aing mah. Aduh. Aduh, MC geus jamotro teh turutan dari hayang teh. Aya ku genah teh ya hirup di dieu aduh. Asa hayang lila ceramah temun gagal moal ka Karawang. Nuhun. Nuhun. Teuing geus. Nah, ada ka mana cicing tadi? Encan ka bagere. Oh iya teh. Ayo. Gua? Oh, Om Jen. Iya, Om Jen teh. Nah. Iya, Om Jen itu tuh. Tong pahili, iya tak urang. Ngora. Didoakeun cenah Om Jen cenah sing jadi bupati ka urang. Nah, dasar-darasan mah beungeut teh alus urang jeung Om Jen ge. Nuhun. Moal jadi bupati mah moal deuk ngawakilkeun ka batur we. Moal capek mending jadi ustad. Jadi ustadna beletak-beletuk, dus menang, duit menang. Jadi bupati mah aya musibah bencana lieur kana huluna ge. Ari ustad mah rilek we, aya bencana heuh musibah sing sabar geus. Coba pada di kudu belenyeng ka KBB, kudu belenyeng ka ditu, belenyeng ka dieu. Coba ieu ngadoa we. Bener Bu? Ibu hirup boga ka hayang, hayang naon? Hayang salamet dunya. Bener teh? Kumaha cek lagu? Robana atina pangting dembah, pangting dembah, pak tungting 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 dembah. Aduh, genah. Geura sok akang mecakan pak tungting bubar jelema teh. Jadi nasib urang we. Jadi tadi mah datang ka dieu rasaan berwibawa gitu. Datang kalau panggung jadi banget bereun. Tadi akang mah tadi jadi MC teh berwibawa, mata eueuh nu mere. Da berwibawa teuing, salah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Eta teh minta doa, minta ka Allah salamet dunya akhirat. Ieu tong sok minta salamet akhirat, lamun di dunya teu bisa nyalametkeun. Mun minta salamet dunya akhirat, dunya heula modalan sing salamet, akhirat mah mangga Gusti kumaha salira. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, jelema mah melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Geura pelak di alam dunya kahadean, maka Allah bakal mere kahadean. Ieu mah ari di akhirat hayang kahadean, di dunya picacapekeun atuh ditonyok batur. Bener? Iya ge Kang Haris boga incu Eka boga budakna teh incuna teh hayang budak soleh nya eta teh kahayang ai kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teh dijawab itu ngawadul ibu hayang beunghar tapi kedul usaha ngalamun pun lanceuk hoyong janten bupati tapi teu deukeut jeung rakyat teu nyaah ka rakyat punten tong ngimpi Bapak aing ge jadi gubernur kitu teh prosesna heubeul nyaah ka rakyat, nyieun imah ke rakyat, nyieun masjid ke rakyat, nyieun itu, nyieun ieu, meuli tanah bikeun ka rakyat, sehingga rakyat wawuh, oh ieu jelema bager jadi. Ieu mah atuh dah hayang jadi pamimpin bager dadakan keur kampanye bagi 50.000, beas 5 kilo, akhirna rakyat ayeuna duit dicapluk aya nyoblos si komeng. Loba anu stres mata karakter pemimpin mah hampura kudu bageurna bager karakterna ulah bager dadakan. Aduh hayang duit teh mata mun urang hayang boga budak soleh naon jawabanana Pak dikandung heula ku nu ngaran indung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot ceak sang gudubrak ibu mulain lalaju ceramah nepo bibir urang eta cenah ku capetangna nya heuh atuh sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sangkot ceak sang gudubrak ripuh ibu nganung teh ripuh nangkuban suksin bitu nyangigir suksin bahe nang karak sidikan eungap tah bapak dengekeun mata kudu ngarasakeun ka pamajikan teh kitu tah init ka rumah sakit digunting dikeureut kerak
Eta ngalahirkeun proses zaman ayeuna disesar, dibedah beteung, dilegaan, digunting, geus digunting dudut budakna kaluarkeun balikna dikaput. Ternyata ibu dihargaan ku Allah 3 harga darajatna. Indung umaha kunaon bapangan hiji teu ngarasakeun digunting bapak. Badak mah cobaannya datang ke rumah sakit pangguntingkeun dikitu tek-tek satengahna tuh. Moal aya nu ludeng moal aya nu wani tapi ibu ludeng jeung wani digunting dudut budak kaluarkeun bali geus digunting nyerina kana mun-munan ngajarag-jarag kesang leot-leet ripuh beak ti karep ridho ibu ridho melaan saha melaan anak nyawa ditanonkeun matak di urang aya ulang tahun sebenarnya ulang tahun lain budak kudu pesta tapi kudu sumujud ka indung sabab ulang tahun teh lain hari kelahiran urang tapi hari di mana indung nanonkeun nyawa ke anak urang. Wow bener ya ya macing teh di nararaga naon eta dangdutan ulang tahun indung dek modar nepi ka dikitu-kitu lain hari kelahiran urang tapi hari di mana indung nanonkeun nyawa Pak. Bener Bu matak ulang tahun teh pek Bu ngan wayahna kudu sumujud ka indung kedat muja kanu jadi bapak ulah poho ka indung ulah poho kanu jadi bapak tah eta teh ulang tahun keur urang mah eta lain nabuh dangdut teh. Hari di mana indung urang nyeri, hari di mana indung urang nyawa na paragat, hari di mana indung urang ripuh, hari di mana indung urang putus pangharapan, didinya urang lahir kadunya. Bener? Hah, kumaha teh kitu? Tah engke mah mun ulang tahun teh ulem deui ieu. Ngarah payu. Tuh. Borosot budak ka alam dunia 7 poe, 15, 40 ekah. Mencit ingon-ingon, doma mun lalaki 2 mun istri hiji naon eta ingon-ingon doma naon doma sato tah gerak pencit sifat sato nu aya di indungna gerak pencit sifat sato nu aya di bapana gerak pencit sifat sato nu aya di anakna ari sato kumaha so nyuluduk geuleuhan cuaan ngewaan sarakah lamun bener urang manusia ulah coba-coba ngukut sifat sato na awak urang da memang urang mah manusia. Nah ngaharulang baroga kenehnya sifat satonya pencit gerosok pencit sifat sato teh lain hartina balik ti dieu tah bedaug pencit aing ulah gerak pencit sifat sato nu aya di awak urang matak ekah kurban itu teh gambaran filosofi hirup lain sakadar mencit ingon-ingon tapi gerak pencit sifat sato nu aya na awak urang kahartos bejilkeun atuh agama nu nyaan kucep haris teh engke teh ka pasantrenkeun sakolakeun ngarah budak nyaho agama matak budak nu soleh teh nu cicing dina agama ngahasilkeun 3 rupa hiji wawuh ka Allahna 2 wawuh ka nabina 3 wawuh ka indung bapana tong diwawuhkeun jeung kabogoh mah entong da bebongok kabogoh mah ukur nipu wungkul bibirna teh pan eta ge ibu teh eta teh korban penipuan. Hepan bobogohan mah kitu jatuh ti tajong tuh lol deui cek aing oge aduh buru tong lila teuing tak ieu calon pejabat masa akan datang teh ieu tah dititipan segede kieu nepi na ge segede kieu dan nu ayeuna mah atuh ti luhur gede ka handap mah leutik atuh kata ieu tah calon pejabat teh sebenarnya tah tuh ku jujurna tapi kebungah bahagia kuring ya tuh matak hakikat kahirupan teh budak teh wawuhkeun ka agama ngarah budak caricing dina kasolehan tah budak nu soleh teh hiji wawuh ka Allahna 2 wawuh ka nabina 3 wawuh ka indung bapana ma'rifatullah wawuh ka Allah ku ibadahna ma'rifatun nabi wawuh ka nabi ku akhlakna ma'rifatul walidaini wawuh ka indung bapa wawuh kana jasa indung bapana ulah sok mepohokeun jasa kolot demi Allah tah sakecelak cimata indung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan anakna maka sakecelak dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan lain sebatas hina akhirat di dunya ge geus katempo hina ekonomi ragrag rumah tangga hancur hirup teu neut paeh teu hos kahanap teu akaran kalur teu sirungan lamun tangkal teu jadi kemang mun kemang teu jadi buah geura balik aya indung anu nyeri hate aya bapa nu nyeri hate ku ucapan ku tekad jeung perbuatan urang terlalu ngamuliakeun batur ari kolot nyeri hate ku kalakuan urang well tah keuna ieu ceramah teh ieu atuh jelema loba dosa ka kolot teh tah mun dititah ku kolot sok baheula nyai pangmecatan keur sirah sok ngakuku ceuk aing oge tah ayeuna ibu geus kolot titah budak ibu nyi mah teh jangar pangmecatan keur sirah budak ibu ngagugu teh lebok
Ternyata Allah mah pasti Pak hukuman jelema nu goreng patut ka inung bapak boro-boro akhirat dunya ku kami di kontanan matak lamun aya di antara nu ngariung ieu hirup teu petos ekonomi ragrag rumah tangga amuradul kadang-kadang usaha nyuduk jeung nyuduk geura balik Pak aya goreng patut ka kolot anu can bisa dihampura ku nu ngaran kolot bener matak ieu mah ieu tara minta doa kanu jauh sieun kudu ngamplopan kanu deukeut ka kolot. Bapak wani lapar melaan anak, ibu wani lapar melaan anak, tak ayeuna anak wani teu lapar melaan kolot. Iwal ieu. Matak di dieu kuring moal tuang, ingat ka kolot deuk dibawa. Ingat ka kolot. Mun kuring di dieu dahar jeung sate, dahar jeung deungeuna ari bapak urang dahar jeung hulu peda, asa teu ridho hate atuh kumaha deuk mawa we deungeuna ti dieu. Anak ngajamin kolot, kolot ngajamin anak, anak nyarankeun rizki ka kolot, Allah ngajamin rizki anak, anak ngabahagiakeun kolot, maka Allah ngabahagiakeun anak. Ternyata rizki milik kebahagiaan tergantung alusna urang ka kolot, matak goreng ka kolot, tong ngarep-ngarep hirup bakal bahagia demi Allah. Nah gebegnya dibere ceramah kieu itu ngahulang tuh. Juga rada inghak-inghakan da eta atuh ngaguguna ka kabogoh. Inungna mah nitah oge hese digugut. Nyai ngumah wadah engke atau mamah kagok coba ku kabogoh nanti ketemuan ya di makam jam 7 ini Pak. Aduh aing mental tapi karudet-rudet teuing. Heeh. Jatuh ti tajong kumaha kolot aduh nyai hati-hati mana nu karasa mana nu nyeri bawa ke puskesmas terus diubaran tong sakola nyai 3 poe emak wedek izin ka sakola datang kolotna ka sakola pak guru bu guru pun anak moal sakola kunaon raheut ti tajong tindakan kolot mah tindakan coba kabogoh jatuh ti tajong kamu sakit tong nanya sia teh pan heudik mata getihan ke nyeri. Lamun kolot can syarat pernah loba tatanya geus dahar tawa acan kolot mah jang gerak tuang dek indit teh sarapan mak masak ieu masak itu bener kolot gitu coba kabogoh ukur nanya kamu udah makan belum kirim beas uden lain loba tatanya urang tetong salah mikanya Pak sabab cinta sejati adalah hiji Allah ka makhluk 2 nabi ka umat 3 inung bapa ka anak matak alusna anak ka kolot inilah nu disebut kasolehan nu sajati. Aduh, bener ya bener. Kasolehan sajati teh urang alus ka kolot. Lain aka batur di Sumang kolot tara, ari batur dibere kolot tara. Salah lamun sarupa kitu, matak budak nu soleh adalah nu wawuh ka Allah ku ibadahna, nu wawuh ka nabi ku akhlakna, wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana. Aya jompo teh di dieu. Nu hadir di dia jompo rek dibere duit ku urang aya teh jompo mana mak abdi kadinya we nya oke urang nu dekat itu euy cicing urang bere duit aduh kuat jatiluhur mah kuat panas kieu tapi sapanas-panasna jatiluhur moal aya nu leuwih panas mun urang bobogohan jeung si eta akhirna dikawin batur mak eserkeun kana beas kanggo emak aduh mana oh bener cicing tong loba teuing bisi beak duitna teh mana ya mak peserkeun jajan ka ditu mana mak Yusuf sabaraha tahun mak ya mak bade oke lah atuh nyokot heula tah ya nya ma bade aduh ma bade oh cicing lama kalem he cicing nu ngora memontong hayang doraka teh jul mana oh nya tak ya mak bener mak sing sehat mahnya tong nangis sok jajankeun sing seep ayeuna kolot wungkul cek urang ge ada budak orang mah teu kudu teh entong komorana masih jadi fitnah Allah cenah ustad mah hugi teu sararudi teuing ya mah ya acan makin udah bagi ganjeng ora cicing mah antep pakai asupkeun bah abah Yusuf sabaraha tahun abah kalem bah tenang ya jeung pada medio aing mah
Mak, sing sehat. Siswana jajangnya cing cager ujangnya kasep. Sing menang jodoh tuh. Itu kasih abah hese euy. Oh bener. Ateuing bukan urang mah kieu we. Jeung ngesang lu atlet Dede. Mana? Oh yo. Hah? Kalem lah. Cicing lah. Mak, bade. Ya. Aduh. Bade tajil. Puasa gitu. Puasa. Yang si abah ka dia bah. Ngeus nya tong men tadi nya beaknya. Oh, bah, kang abah. Nuhun abah, aduh, hampura abdi bah. Heeh, kalem. Cicing tenang. Mana? Ngora keneh atau jag-jag gitu. Iya mah. Mak, ayo waos ka mana? Antong, karena duit pakai moli gigi palsu ting riweuh. Aduh. Tak moli kan beas. Yo, Mak, yo. Yo, Mak, Bu. Mak seberapa tahun dia suha? Itu Mak itu tuh. Bener bolong. Tak kasih makan. Alah, ka mana? 7 tahun nah mung nikah deui. Oh, mengikuti aturan gubernurnya. Pan gubernur ge duda. Presiden duda, tak abdi ge bujang, matak abdi can nikah teh mengikuti aturan pusat. Ya. Ngos tah cau we teuing Aduh euy. Ti dieu teh ka Karawang teh abdi sajam. Jadi abdi rek langsung pamit sing sareha. Asa kakara sapanjang sok ceramah diprotes warga, muga jeung ulah waka ngeusan. Hayang nepi ka jam sabaraha? Keur urang we nya ngaganti anu tadi Abdi bade ka Karawang, ibu sing sarehat, panjang yuswa, parek milik deket rizki anggang balai jos cocobi. Doakeun lancekuring Kang Haris, anjeunna sing sehat lahir batin, sloba jalma anu butuh ku pengobatan alternatif. Mudah-mudahan sapanjang aya anjeunna memeureun diabetes, aya keur ubarna nya bunya, da di ubaran ku kuring mah teu bisa naon-naon. Nu diabetes teh ku aing mah dicebor ku urang mah tah. Aku Kang Haris mapan di ubaran, nu jantung saur anjeunna teh diabetes, jantung, iwati hiji penyakit anu susah dicageurkeun, penyakit miskin. Hese eta Bapak. Atuh ieu pun lanceuk saurna bade nyalon naon? Nyalon dewan. Nyalon bupati. Oh, nah tuh ngomong tadi ti. Panya terek nyaingan omjen, lamun nyaingan omjen ulah dunungan abdi. Tah lamun kitu omjen meureun ka Jabar 1, Pak Dedi ka R1 gitu ya. Jika tah abdi jadi bupati Purwakarta. Insyaallah ieu tah dicokot jadi tukang neungeulan nu korupsi tah. Nini bungku teh gaplek. Kang sing janten kun payakun Allah mada malai nu heseun nya Karawang nya sing sehat akangna Yusuf seberapa tahun 45 abdi 42 geseh 3 nya geseh 3 tahun ngan beda nasi bungkul keun bae ke waktu abdi ka Karawang nya sing sehat ngan eueuh deui bina politik mah guruwaneun keur urang Sunda mah bapak aing da urang Sunda mah hana caraka data sawala pajajaya ngamaga batanga urang Jawa mah hono coroko doto sawolo pojojoyo ngobogotomo matak urang Jawa mah notono goro urang Sunda mah nata nagara matak nu jadi presiden teh OKB Soekarno Soeharto bere ya B.J. Habibie 2 tahun eureun bere Gus Dur teu lila Megawati teu heubeul coba nutina Bambang Yudhoyono heubeul Joko Widodo heubeul Prabowo heubeul matak Pak Deddy Mulyadi lamun hayang jadi presiden kudu tina jadi alangah hina Dodo Mulyodo astagfirullahaladzim ari mah kunaon mah nyebut Dodo Mulyodo alah bejakeun Kang tuh itu tuh nyebut Dodo Mulyodo tuh tah ieu ge mun nana gerhana kudu jadi gitu dari kana ngaledek batur Nono Surono ngan urang Jawa boga kekuatan Notono Goro pek ke urang Jawa urang Sunda mah boga nata nagara pek jadi presiden teh urang Jawa ngan lamun memang urang Jawa geus teu sanggup geus teu mampu cek urang Sunda heling ku aing matak lahirlah Bapak
aing. Padahal bapak ibu mah Udin jeung Aep. Abah ya. Tuh. Mudah-mudahan atuh anjeun dikersakeun ku Allah dina tandang Makalangan gesan ngabangun Karawang anu maju, mandiri, berkembang, bersaing dengan provinsi-provinsi lain, kabupaten-kabupaten lain, kun payakun Allah nyarengan. Sakit nu kabeh hatur, bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jumar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampura anu kateda. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.